Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Hidat toja'ta di mana-mana yang ngikir anjeun fakul takudu ngucap anjeun a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. A'udzu nyalindung abdi bikalimatillahi kalayan pirang-pirang kalimat Allah atammati anu sampurna min ghadabihi tina babenduna Allah wa iqabihi sareng tina siksaan Allah wa min syarri ibadihi sareng tina gorengna pirang-pirang hamba Allah wa min hamazatis syayatini sareng tina pirang-pirang godaan pirang-pirang setan wa ayahduruni jeung yen hadir itu setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nasri Sinjiri an Umar katampi ti Umar. Ida utita di mana-mana diberi anjeun sayan kana hiji perkara min gairi antas ala kalayan teu menta anjeun fakul tah kudu ngadahar anjeun wa tasodak sareng kudu sedekah anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i an Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar. Iza abtoro di mana-mana buka saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun fal yubtir tah kudu buka itu ahad ala tamarin kana korma fa innahu karana sayaktosna itu tamar teh barokatun eta barokah. Pailam yajid mangkalamun teu manggihan ieu si ahad tamron kana korma fal yubtir tah kudu buka ieu ahad alal ma'i kana cai fa innahu karana sayaktosna itu alma tahurun eta anu suci. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'al Imam Ahmadu Imam Ahmad. Iza qala di mana-mana nyaeutikeun saha rajulu hiji lalaki atau ama kana kadaharan mulia tah dipinuhan naon jaupuhu patuanganana ieu si rajul nuron ku cahaya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'adailami Imam Dailami an Abi Hurairah tak katampi ti Abi Hurairah. Idza uqimati mana-mana geus diadegkeun naon as-sholatu salat wa hadara sareng nyampak naon al-asya'u kadaharan pabda'u tah kudu ngamimitian anjeun bil asya'i ku kadaharan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Iza akala di mana-mana dahar saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun ta'aman kana kadaharan falyazkur tah kudu eling atawa kudu nyebut itu ahad ismallahi ta'ala kana jenengan Allah ta'ala. Fa inna siya tuluy lamun poho ieu si ahad ayadzkura kana yen eling itu si ahad ismallahi atawa nyebut ieu si ahad ismallahi kana jenengan Allah bi awalihi dina mimitina itu aklu falyaqul tah kudu ngucap ieu si ahad bismillahi ala awalihi wa akhirihi kana lapad bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah ala awalihi dina mimitina itu aklu wa akhirihi sareng dina tungtungna itu aklu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Iza kala di mana-mana dahar saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun falyaqul tah kudu dahar eta ahad biyaminihi kuleungeun katuhuna si ahad wal yashrab sareng kudu nginum ieu ahad biyaminihi kalawan leungeun katuhuna si ahad wal ya'khud sareng kudu nyokot ieu si ahad biyaminihi kalawan katuhuna itu ahad katuhu leungeun katuhuna itu ahad wal yu'ti sareng kudu mere ieu ahad biyaminihi kalawan leungeun katuhuna ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Hasanu Imam Hasan Sa'al Hasanu bin Sufyan Hasan bin Sufyan. Iza amma di mana-mana ngaimaman saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun annasa ka manusa fal yukhafif tah kudu ngentengkeun ieu ahad fa inna fihim sayaktosna eta tetep di itu nas teh as-saghira aya budak leutik wal kabira sareng kolot wal dha'ifa sareng anu lalemah wal maridho sareng anu gering wadal hajati sareng anu boga pangaputuh.
Wa idza sholat sareng di mana-mana sholat ieu ahad li nafsihi pikeun dirina si ahad pal yutawwil tah kudu manjangkeun ieu si ahad ma kana perkara syaa anu karep ieu si man. Syaa anu karep ieu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Idza anfaqat di mana-mana nganafakahkeun saha almar'atu hiji awewe min baiti zaujiha ti imah salakina ieu si mar'ah goiro mufsidatin kana jalan anu henteu ngaruksak kana tah bukti laha eta tetep pikeun itu imro'ah ajruha naon ajruha ganjaranana itu si mar'ah bima kusabab perkara angfaqat anu geus nganapakahkeun ieu si mar'ah wali zaujiha sareng eta tetep pikeun salakina si mar'ah ajruhu ari ganjaran si zaujah ari ganjaran si zauj bima kusabab perkara kasaba anu geus kasab ieu si zauj walil khazini sareng eta tetep pikeun juru kunci mithlu zalika ari pantarna itu ajru layang kusuh henteu ngurangan saha ba'duhum sawarehna itu anu kabeh min ajri ba'din tina ganjaran sawarehna deui syai'an kana hiji perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Asy-Syekhani Bukhari Muslim an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Idza ta'aba di mana-mana heulai saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun palyadha ta kudu nyimpen ieu si ahad yadahu kana leungeunna si ahad ala fihi dina luhureun bahamna itu si ahad wala ya'wi sareng ulah disaada eta si ahad fa inna syaitana karana sayaktosna setan yadhaku eta seuri itu setan minhu ti itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Majah an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab.